Tumben di aki-aki kasi nanya. Atuh ieu pagawean pabalatak ieu teu digawean kitu ieu. Bapak caka-cakan amat ti kumaha mun datang bos ya. Ih, naon teuing urang mah numpang hesong di dieu ngeunaheun ti saya sapi embe tuh. Udah nyalakeun ka urang balen karyawan kemana mun malolor meureun lah. Ayeuna nu digarawe ka mana kitu rarehe amat ya. Tumben biasana ge sok araraya ieu arareueuh ieu. Nyaho teuing ngares meureun lah. Gajian ieu gaweana ge. Bubu ieu nanyakeun nu digawe ka mararana ieu rarehe kieu. Arah utang mih manggeus galede ieu digararawe arareueuh datang bos mah ripuh ieu. Tadi marah ya ki. Urang kerengedeng di dieu. Datang-datang eta anak gua arareueuh. Teu nyaho kumaha gua. Alolor meureun. Ai kieu carana mah aduh ieu kumaha ngomongna ieu ka bosnya mun ka dieu. Mangka ieu bos sih tangeseneh ka dieuna saminggu sakali sih ka dieu. Ai ari bosna orang mana kitu ye limbak. Jauh aku acan gini. Di bosna mah urang Cilisung ieu. Tapi mainna mah kadang-kadang saminggu sakali ka dieu. Ieu kumaha beuh nu digaraweana nya ieu. Da nyala liar kieu. Oh, jing berlego amat ye. Bos ngamuk mah kerasa kayak. Lah, ieu mah geus bararing, geus pasrah diri teh ka bos. Ieu ngomong-ngomong ieu beuteung lapar amat nya. Eta nasi goreng teh lain teh nya. Mie ayam ngutang nih diku. Berean ieu Pak Agil teh mah. Bener lah dibere. Bener ngomong be ngaran urang 3 kali. Lain nasi goreng eta mie. Deuleu be ke ditu lah. Ih, aing mah hayang nasi goreng ieu. Geus ka ditu deuleu. Yalah, deuleu lah. Naon, Mang? Ieu nasi goreng teh lain, Be. Lain ieu mah mie ayam jeung baso. Lain nasi goreng gitu ieu nya. Oi, johoy mah mie ayam ya. Aduh, rada kurang ieu puguh mie ayam ieu. Tapi nek ngahutang. Ih, ternyata anak meuli, orang nek ngahutang, akar ge buka. Lain, Be. Atuh pula nek ngahutang ieu jam moal kebet, suka bina-bina teuing tadi berean mah. Sudah lapar jasa tok kuat tinangguan bos jam minggu hareup pa dieuna. Ieu mah telok diutangkeun, dagangna. Naon jeung utang-utangkeun? Lain, Be. Kabina-bina teuing pula ngahutang mie doang kuat. Bener-bener ieu mah. Geus nek mulai bongkot deui bae. Wayahna be bilang nek ngahutang sama angkot kuku lapar ieu. Aya naon deui budak? Tah nek ngahutang mie, akar ge buka. Nek ngahutang mie? Oh, nek ngahutang mie. Tadi ieu ulah ge nek dibere moal ngahutang mie ieu sama angkot mah. Ku lapar jasa ieu beuteung ieu. Aduh, coba wayahna be, Di. Ih, tah moal gaya doang sakacamata, mie mana ngahutang. Masya Allah, budak, ieu jelema ku palit-palitin kamari aya rek ngahutang mantang teu dibere. Ieu beuteung lapar ngarang mie be kuat teu dibere. Ih, porongkotna ieu urang ieu puas. Lah, Mang, aya teh dibere ngahutang sok mau batur, segala kamantang-mantang teh dibere ngahutang. Indra babur ka ditu balik. Teu dibere budak. Karunya batur lapar. Kita moal kebiasaan kayaknya ngahutang bae kayak ka dieu, lain dak meuli. Laju moal dibere kula ngahutang mie, Bi. Bapak eta bongkot para ranjang amat ti urang dieu nya. Ih, ampun kamantang mie teu dibere. Ieu kula lapar jasa tok kuat ieu beuteung ieu ti isuk. Kita moal dibere. Ai mamang lapar make ku kula dicokotin hakanan kayak ka jero kedeung. Ai tadina mah hayang ngahutang mie. Ai nu pang nyokotkeun hakanan. Heuh tuh, Bi, nyokotkeun lah naon ge. Ya ieu tok kuat ku lapar beuteung. Ai mie teu dibere mah. Ongke bibi nyokot ka jero. Aya yang hakanan mah. Coba ieu moal naon nih balik ti jero kaluar coba. Mau hakanan teu mawa poe geura ieu. Mang atuh diuk. Kayak suku potong langsung bae. Oh, Mak. Nuhun, di kita diuk segala. Ieu lain meureun ngahutang mie ieu moal kebelah nek balik teh ija. Ya, Mang, jaga kos kieu hakanan.
Naon merentah? Bedarang minang ngah hutang mih di bedarang minang. Oh, tah ranginang hakannya wa dipiceur nangnya capek, resek. Panas lagi eueuh. Tapi pira aku hakanin bukulan di pipiceunan di geus alhamdulillah di bere ranginang. Jam mih tadi bere ranginang eta naon lah nuhun bae ge. Nuhun mah nya. Oh, Di kulan baliknya. oh mang sawang sulna. Kamana jelema ngira rese amat ya tadi aya ku ari ini jelema kamana nya? Ayeuna ngahutang mih ge ku teh dibere kah dibere rangi. Dasar ieu nya urang dieu. Eta bikang ge di bawah bongkot panjang. Ih, gila.